Oh, oh, ke orang kadinya gede-gede dagoan we. Oh, bisnis tanah teh alin. Oh, kayak kadinya kayak bocoran heula. Nonton. Yo bisnis tanah aing ge. Menang bati aing ieu. Bisnis wae euy. Oh, iya, kebenaran aing ya. Bisnis tanah di mana? Jakarta itu ya, butuh kayak MR cenah. Di Jakarta. Soalnya kurang diduakeun sing hasil lah. Naik ke mana? Eta Eta duit aing juga tuh. duit naon? Ka dieu sia deuleu tah ka dieu sia. Ya, sama kayak aing rek nipu si anjing. Dikun sia, hukum tuh datang-datang dikun. Kayak anjing.